Alah, iya, lapar kieu beuteung jalan-jalan di Amerika. Ieu teh duit loba tapi bingung rek dibelikeun naon, nya ieu beuteung lapar. Aya tukang nasi butut euy. Nasi butut, mie butut. Beli ah, lapar. Ayah, nya euy. Tukang nasi butut ieu mah. Kan teuing biasa teu meyakinkan kieu nu jualanan ge pelawuk kieu anjir. Tapi dah lapar ah. Anjir, ngajakan ribut ieu mah. Saya naon, Jang? Sehat mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kieu mang euy. Saya teh balik di Amerika ieu teh. Ya. Jalan-jalan, heueuh. Ieu teh kan duit loba keneh di imah aya 7 koperan mah. Oh gitu. Oh, bieu balik di Amerika lapar. Terus Pas ningali lah aya nu jualan nasi butut, rek meuli lah. meuli naon? Nya meuli iya nasi. Dekat bisa aya mie goreng. Oh, gitu. Aya nasi butut, mie butut. Heeh, iya rek meuli nasi butut. Hargana sabaraha ieu? Saporsi 15.000. 11.000. Nya, Murah tuh. nya murah. Kumaha mun 20.000? Geus bandrol na sakitu teu bisa. Geus 20.000 ulah 15.000. Nah, aing nu dagang. Aing nu meuli ari emang. Kalau Bang atur Geus 20.000 ari embung. ari emang. Nya anu mikeun 20.000 aing. Cerita tukang nasi butut akan kembali lagi setelah pesan berikut ini. Ngomong. Anda pilih betul atau salah tadi saya punya solusinya. Jangan lupa jajan di nasi goreng Mas Jangkung. Karena nasi goreng Mas Jangkung menyajikan nasi goreng dengan bahan remeh pilihan, kecap yang luar biasa, dan ada mie keriting yang susah untuk dilempengkan atau di rebonding. Jangan lupa jajan di nasi goreng Mas Jangkung. Alamatnya di Jalan Merdeka, depan klinik Baitur Rahman, Garut. Jangan lupa Aisyah naon. Jangan lupa jajan di nasi goreng Mas Jangkung. Nasi goreng Mas Jangkung Anu mikeun 20.000 aing mah. emang nu lieur Perkara aya dibere 20.000. Harimau Jualan 15.000 dibere 20.000 embung. geus katanya anak kudu kitu. Jadi saberapa teh? 15.000, Geus lah bae lah 15.000. 15.000. Tapi rek diborong kabehanana. Bari meakeun duit di imah. Masalah deui ieu. Naon masalah? Teu bisa diborong, Teu bisa diborong. teu bisa. Nah, Lamun ayeuna diborong. Ya, isuk urang dagang naon? kieu ieu. Gusti nu agung, kan lamun diborong mah beak. Isuk bisa balanja di ka pasar keur jualan. Justru teu meunang. Jadi balanya sapoe teh kudu 5 poin gitu. Gering mang. Geus hitungan matematika anak Masa itu. umur kakaraeun mang nu jualan siga kieu. Aing ge sarua umur-umuran aya nu meuli anu didorong mah. moal. Lah eta ulah teu puasa mah. Nafsu aing Eta bau. aing merek beuli we nu lain. Aya-aya we ieu nu meuli sugan maka tinggang sawo jelema. Bieu emang ngomong katinggang sawo ka urang. Emang katinggang lengkeng. Dinya katinggang kesemek, Didinya katinggang duren. katinggang sawo. Didinya katinggang puso sia. katinggang toronton. Didinya katinggang gelo sia. Gelo. Dijakin sia ka emak ku aing tingalikeun sia. Tingalikeun.